subrek tong poho lonceng na Dulur, tong hilap, jalan miplit, kuburana sempit. Bu Gombel, budak teh datang. Canda. Aduh, kemana ya budak teh? Coba teh tiis dulu. Coba amat teh burung, jelema mana hiji oge. Kajen, haus Bel. Panas ya, aduh. Budak ieu kamarana, Bo. Padahal geus diumumkeun tadi memeh maghrib tidak datang gini. Wah, aing teh ka harti teh. Buru-buru SS. Ah. Kamarana Bo ieu budaknya. Aing teh kahalar teu narurut cuma budak bener ya carana kieu mah. Padahal aing geus dibere DP ku barbershop ditanarikan pelanggan. Astagfirullahaladzim, biar barudak. Esek nurut teh. Lila amat itu es teh. Coba astagfirullahaladzim terkarsa lebel ya. Ya teh, es teh. Ah, mantep ya. Bel, hatur nuhun bisa ya. Same-same. Ah, ngadaguan budaknya lila ya. Ai sia unyil. Menewa kasopanan hirup teh. Astagfirullahaladzim aing. Teh, dengikeun yo. Ari ibadah mah lain salat jeung ngaji doang. Mere cai kan haus, eta ge menang ganjaran. Eda sia lawi. Geuning buka bakat saya jadi anak band. RT, anya ceramah lain dek ngalagu ieu. Benar sih lawi. Tenang, Wik. Apa nama kiai nama lah? Kamana ieu barudak? Ari soal masalah warga mah urang teh nyaho, urang anggeus ngangon babi, ye babina ye. Mirip kan jeung beuteung. Iya lawi geuning letik-letik carana kieu mah bisa diajak badami sia lawi. Teh, badami teh naon? Emang itu bisa diajak badami? Ya, badami teh Wik. Pare anu dituar dingkeun dina sawah dikumpulkeun eta badami. Badami. Nyaho, tapi badami. Badami. Teh, eta mah jarami. Lain badami ieu. Astagfirullahaladzim, gaang sih teh. Aing meni mendeg-deg sih mak ngareras wae. Datang kadinya kedeung. Belegug hamsi teh. Gecrug-gecrug di baheula. Kade-kade diuk. Bro. Budak kamarana, Amsit. Teu nyaraho. Warga ieu. Teu nyaraho urang teh di imah. Ngopi. Ngopi wae aing kade ngopi dan nu lain ge pagawean teh. Bagian tuh. Woi. Iya. Assalamualaikum. Salam. Sorry teh, terus nganter si Manin ketemuan jeung awewe. Siap, santai. Siap. Biasa maju ke layar. Ketemuan heula ya biasa. Kurang ngumpul heula dia. Aduh. Kurang ngobrol. Bentar lah. Keren makasih sih ya Maman Manin. Mudah. Garaya. Keren meureun. Ketemuan atuh Pak RT. Kan ketemuan sama. Ketemuan we. ya. Kumaha Lin menang teh we na. Menang atuh. Teh, manin mah iya. Eta mah si Mama. Sorry. Iya soalnya. Iya Pak RT, enggak oge ya Pak RT teh. Oh itu Maman. Maman itu Manin. Bener. Jika nama tampang nama hitam. Tanpa geremo eta mah. Padu aja sih ya. Eta cas aing si Amsir. Duk. Datang ke Ada kata Maman. Biasa we, Manin. Cuma tibang gitu doang ngadat. Geus ulah ribut wae astagfirullah, menikmat ribut. Aing unggal poe teh geus. Nama. Urang aya obrolkeun dieu keur ngadaguan nu lain, teh kudu lengkapi nu lain kamarana deui teh. Obrolan di teh mana? Obrolan naon ieu Pak RT? Oh, nama penting. Kitu mah tuh tungguan heula lain Pak RT. Kita Datang. Daguan heula. Datang gini. Datang. Kambing jeung ieu ya si Alex ya. Oh, si Alex ya.
Jadi cangkeng nomor terus. Tadi lek. Meni keren juga nama terus. Top teh. Ayo naon ieu teh? Ai sia ka mana we? Ka mana? Lek, sok harapan kitu. Oh lewat. Minum-minum dah. Harapan ku RT. Atuh sia. Naon emang teh itu? Iya ya bro, lebih penting. Gitu pokoknya kudu hadir di kabehan ieu. Oh, can hadir kabeh ada mana tuh? Gitu datang di gitu. Datang suat. Cungur. Datang. Sentimen aing taring ngaleun sia. Oh, Gas ngobrol tapi ka mana sia? Santai tuh santai. Tepas aing taring ngaleun sia. Santai tuh ngur. Gas geus beak aing teu kabagenan. Diuk lawe diuk kana mah. Diuk. Dia kola ka dia kola. Badami. Ulang ngorocos wae. Aing beri bingung teh teh ribut wae da aing boga warga teh. Astagfirullah, itu karaksa RT sakitu negara ribut teh ugal poe teh. Geus saya nama tinggal boka marang sih. Dekeun dia. Iya ya. Ini dia kan selaku RT, arek kabejaan dia ke warga ye. Naon itu? Jangan ya, Pak, Dek. Aya tempat cukur, ngarana tempat cukur barbershop Pak Boy. Di mana tuh teh? Di Pasar Cau. Alus itu barudak. Kualitasna halus tah. Alus pokoknya mah. Ya misalkan AC ieu, misalkan AC tiis, aya alat tulisan. Eta bisa Hargana terjangkau tuh teh. Hargana terjangkau. Teh Pokona bisa mah. dianggir di dinya. Dianggir bisa pokoknya mah. Dicat bisa buuk. Bising Di- oh, diwarnaan. warna gesigi gandaria tah. Gedang asak. Mantap yo. Biar ada genek bukna bawa nama. Hari kitu mah. Dianggir dicet. Bising sarianya lalasar. Tempatna aya di Pasar Cau, Kampung Lande, Desa Karang Tengah. Pokoknya teh jauh ti para patar Jenglen. Ya. Jalan mana? Pasar Cau, terminal mana? pokoknya mah. Terminalnya kan. Terminal, pokoknya mah. Bisa dianggir di dinya, dicet. Mantap ya. Mantap ya. Bisa kambing tadi dicet koneng ke ieu abu-abu buka. Mantep tuh. Pokoknya mantepnya. Mantap. Iya mudah-mudahan bisa diluruskan tuh. Bisa pokoknya mah lurus dibelokkeun. Bisa. Mantap aja gitu mah. Oke nya. Oke, siap. Pak RT. Kayak orang bareng, kayak kudu diantar lah. Pokoknya mah kali itu Wah, kebetulan dia aing jadi parpol, cita-cita aing jadi parpol. Aing boga modal, boga kayak Gondrong si cukuran. tinggal di cukuran dia buuk aing cukur cepak sange ku aing ah. mesen deui. Aing kudu kabur orang cukuran ti heula aing. Rek mangkat ti heula aing. Cukuran ge bega aing pokona beak awewe aing nama si cukuran. Beak mah jagat raya lagi ku awewe bikang-bikang kabeh wanita beak pokona mah ku aing. Genep setengah. Aya nama tenang pokoknya mah ditraktir. Siap. Siap. Mesen ditraktir. SB. Ieu teh. Mesen tuh. Baik jalannya, ayo rek udah sama. Mesin AS, saus. Maka jalannya. Baik teh. Naon? Minuman. Si Eka mana mah? Hari kan kacesan heula nu mah ieu rek udan soal geus mendung. Aya aing balik. Agak apa kayak ka di deui. Si awas sekali deui. Nah, aing ka di deui nya. Tah guan we. Ulah lateng sia. Kacesan doang. Suka ade man, hati-hati man. Dilateng gebugan sia. Man, si ulah lateng man. Moal aing kacesan doang. Awas sia mun lila. Aing poles sia. Mun labodang sorangan ya. Oh, Buru. mencerik-cerik eureun sorangan. Wah, aing tinggalin. Geus kitu we namanya. Siap. Apa namanya pembahasan kur gitu doang. Oh, siap. Heula teh. Hayang nyawa hargana ya bara duit. Ah, bener siarek. Saikhlasna teh mah. Ikhlasna teh. Datang we ka ditu. Wah, Aing geus di ditu kita deh ya. datang we ka ditu. Siap. Saikhlasna mah. Halus pisan atuh. Halus itu mah. Tenang pokona mah. Mantap. Geus galondrong ieu buk yo. Ternyata jadi papoy nggak cukup keles doang ya. Harus dicukur juga nih rambut gua. Biar makin ganteng, biar gua bisa jadi fuckboy. Oh iya, coba setting dulu deh.
Gak mau tahu gua harus cukur di barbershop Fuckboy. Gak mau gua dicukur-cukur tempat biasa pakai gunting ogah. Nah ini yang selama ini gue cari, deket banget lagi, gak sampai 1 kilo. Gue cek dulu ah. Deket banget dong ini mah. Jalan kaki juga nyampe nih gue. Gue sekarang aja nih langsung. Deket banget nih. Tunggu ketampanan gua setelah dari barbershop Fuckboy para wanita. Poho, urang cukur deh bekasep ganteng. Oke, setuju aing cenah kitu mah. Wik, urang cukuran wik. Asa batu deh. Aing sorang Si aing anter heudam. Siap. Anjir dicukur. Aduh, paksa aing kudu ngejual embe ya. Hayang dicap buk aing ya. Geus gondrong ya. Wayah na we aing ya. Kudu diimah, kudu jual poe embe hiji-hijina ya. Malah yang dicap pokoknya nama buk aing di Fuckboy. Ngur aya manggeus tah long barik. Long cukuran si Odi. Ayo mangkat lah tuju aing. Balik ka aing gedeng. Baralik kita baralik. Balik teh. Kade nuhun ya di saudara rata. Pasrah aing cai geus beak. Gula poho. Orang telat sia mah. Aing kan kieu nya. Es mana ieu? Es suku. Bukan apa pesan deh. Pamit teh nya. Balik we nya. Balik ka mana teh? Aing kan ieu simbeng mah para. Sulah kitu. Ulah. Kanya. Oke ulah poho ya. Cai lila dimbe tah. Gampang ke kan itu. Dicet dukna warga Gandaria. Teu nya. Duh, aing si ide. Di deui teh. Balik teh. Mau ka mana-mana nya? Jauh ke balik buat orang lain. Sip. Ya ka mana? Mana ban anak ieu lah ya. Kunci. Anak tahu sih ya. Anak babi, kurunya jadi para ban. Ayo dia. Wis ya ka mana we? Ieu lah maraban anak babi lah karunya. Ai sih aing tinggal aing ada si mama heula ya cenah datang. Ai sih mah aing ada wan mah anjing aing banget ya. Motor babi na cendeta. Kanya adalah. Alhamdulillah. Geus. Manin, Manin, saya tinggal sorangan Manin. Oh, aing ada wan si mama. Manin. Udah awan teh. Iya sih, gojek ka mana Manin? Geuning anu bawa Manin. Sugan teh motor sihan sip aing teh. Astagfirullahaladzim. Sip, di Aing, Sulawesi. Pusing boga warga teh astagfirullahaladzim. Aing ge GRT, beureun aing meuni di Barawa sepeda oge. Aing ah. Si Gojin teh paling kasayangan aing Manin. Aing teh sugan teh sihan sih. Aing ya Allah, aing boga warga teh pusing, aing pusing, stres, stres. Tuju aing ada wan si mama datang-datang iya. Pedung heula wah aing ada wan iya budak kabaralik aing sorangan. Aing ge mah Yang Pak RT 2 Rizky. Wah, aing mah ku centong ge mah ya. Si Gojin nya banding kita mah di Barawana Hampura teh sugan teh motor sihan sih aing mah. digecek ku aing gecek ku aing. Nu moana ge ku aing. Ieu mah antara Silawi. Lamun teu Silawi